Bikin keripik pisang rasa karamel cuma 3 bahan. Rasana manis gurih, pokona mah cocok pisan kanggo batur ngadaweung. Tiasa ditambihan ku kopi panas atanapi teh manis panas atanapi teh tawar, pokona mah cocok pisan. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlog Inung Nasihana. Tah di dieu caritana teh abdi tadi nyanak seuneu dina wadah sampah. Muhun nyaeta abdi teh gaduh korek-korek acan matakan nyanak seuneuna ge di dinya we dina wadah sampah. Samemeh barang gawe ayeuna urang amparkeun heula karpetna kanggo sihana di dieu ngadaweung. Tapi ieu teh karpetna kotor jadi dielapan heula, tah ayeuna mah urang langsung we canakan bahan-bahanna, cauna, katelna tagogkeun we. Teh hilap minyakna oge dikucurkeun, tah caritana hayu we bulak-balik ieu teh nyanak wadahna sareng parudna urang langsung we. Tah ayeuna teh dilebetan we sarung tangan. Biasa we pertama-tama mah urang minyakan heula parudna, tos kitu mah urang langsung we gasrokeun langsung kana katelna. Anu ieu mah da rencanana oge bade digulaan, jadi marudna teh dipondok-pondok dan teh dipanjang-panjang. Muhun apankeun teh janten babari pami ngagulaanana teh. Di dieu mah biasa we ku abdi teh dikurah-kore supaya henteu rapet sarangna deui asakna teh rata. Da kulantaran tadi cauna encan dibuang, caina matakan ku abdi teh dibuang we heula caina supaya henteu bararaseuh kitu pami di parudna teh. Lanjut we di dieu teh abdi bade nyuluhan deui hawuna supaya seuneuna teh hurung wae kitu. Saatos dikurah-kore teh teu lambe geuningan asak, tuh ayeuna mah urang langsung we dijahit keripikna. Saserokan atos asak ayeuna urang lanjut marud deui anu kadua. Nya kitu sareng kitu we salilancan seep mah ning tos asak saserokan, 2 serokan, 3 serokan asak we sadayana. Minyak nage sisa sakedik urang bahekeun kana wadah minyak, tah ayeuna mah urang lanjut kucuran we ku cai. Tinggal we ayeuna mah gulana saganduk ku abdi teh dipotong-potong heula supaya babari kitu cairna. Tah ayeuna mah urang kulah kaleh we gulana dugikeun ka hencer, ditambihan we gula sakedik pisan gula bodasna. Seperti judul anu di awal tadi, bahanna kur aya 3 bahan, panyaeta ieu bahanana teh cau, gula sareng minyak. Pami gula bodasna mah opsionalnya pamirsa, tengah ngoge teu naon, tah si gulana teh caritana tos asak tinggal diaduk-aduk we ayeuna mah. Diaduk-aduk nama dugikeun ka rata we nya pamirsa, pami tos rata mah tos tiis tinggal we diwadahan. Tuh geuningan alhamdulillah tos jadi we keripik cau rasa karamel. Ieu mah pokona mah cocok pisan sareng teh panas anu cemurut keneh.